Cek cek. Halo. Udah mulai? Udah mulai? Oke, welcome back to my channel Aris Chaplin. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen. Aris Chaplin sekarang akan membawakan Cabok, Carita Pondok. Selamat menyaksikan. Aku anak nya di barang keur ieu sieun we teh kene tah apal sungan geus rek anggeus ieu rada apal teu apal oke coba deui tere aku anak ibu tah kitu terus deui aku anak ayah terus ibu pergi ke pasar nah gitu ini enggak stay ini tinggal ieu coba aku ingin pintar tere oh geser aduh nanya nih menit mah minum obat menit aduh tahan kan ke kamar teh aing ka ditu terus ka ditu teh ngadon ditunggul bae ditunggul aing ku si abah aung jeung Mang Yana kana ditunggul ngadon ditunggul pas kitu teh aing teh ijinan ieu diijinan padu biasa bae baturan kitu terus saya kudu kumaha cenah aing kudu kaya buka duit karena kana duit tuh carana beungar kumaha deh iya aing boga ide ya kan kayak penting malam Jumat kayak mah aing nanya nih ngepet anjing teh ngepet aing mah yang duitin halal goblok ngepet halus ngepet oh alus sama duit ya ngepet ini berusaha geus lah tong ngomongkeun si tablo eta mah ngomongna teh bener terus urang mah ka CCTV bu dengan informasi dengan informasi tentang si Indah ya lah Siti, ayo Teh Indah ke mana sih? Apa? Tadi ge Teh Siti karompokna Teh Indah cek si abahna teh aya cenah. Bade naon deh? Hoyong papendak. Siti dong Siti, Teh Hadi, aya naon kadarieu? jadi kieu sih nomor bade naros ai kelakuan Neng Indah kumahanya Kalau mohon Teh Indah. Ieu pager, terus gelis, solehah, rajin naos, mana the best lah. Jika mau perhatian setia aja. Abahna kan jaga jawara, jaga sila. Sarang mamana. nya bener orang lu Hayang ulas Indah. hayang Urang nya jaga sila. ini bisa silat tuh Saeutik. sautik lah age bu orang ka ditu lah nyabarkeun lah age lantak banyak bacot Nah, kamarana. tadi itu silat Oh, nyentuh satu. Tujuh, hei, dua, hei, sok lanjutkan jurus nu kamari, bangkong mapai galang, mayane ka ditu heula. Siap mang. Ini jalan suara Mang Yana. Sekolah ka dia sia. Di luar ge. Luar naon? Latihan silat. Guru saha? Mang Yana. Mang Yana? Heeh. Geus age ka dia. iya kan latihan silat terus itu bos ya sama dengan bebek coba
Terima kasih. Tunggu kami di episode berikutnya. Dadah.